Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 5 Maret 2026 masih dina surat Al-Anbiya ayat kalimana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu, bahkan maranehanana itu jama-jama kafir ngarobrol ka Kangjeng Rasul. Gosu ahlami eta teh Kangjeng Rasul teh mimpi kalut cenah. Mimpi anu bercampur aduk. Pajarkeun teh Quran teh cenah tina mimpi eta malah salina naon. Ngomongna teh kitu umat-umat kafir nyangka ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal aftarahu, bahkan eta mah ngaya-ngaya cenah mangada-ngada. Quran mah eueuh ti dituna manehna we nu nyieun ta mangada-ngada. Tapi sae katana bahasana bal huwa syairun, tatapina atawa bahkan huwa itu Kangjeng Rasul syairun eta teh penyair anu cerdik cenah. Besing bahasana alus oge. Da manehna ge ngaku yen Al-Qur'an teh bahasana alus, bahasana hade anu hese ditiruna. Cenah penyair ulung eta mah Muhammad mah lain Quran mah tah karanganana cenah kitu. Lamun nya Kangjeng Nabi Muhammad cenah nabi jeung rasul fal yatina sok datangkeun ka kami bi ayatin tina tanda-tanda kekuasaan Allah tegasna mukjizat kama ursila seperti naon anu para rasul tos dikirim awaluna samemehna. Jadi samemehna kapungkur para nabi, Nabi Musa tongkat jadi ular, misalkan Nabi Saleh ngaluarkeun onta tina batu jeung sajabana. Padahal Kangjeng Rasul mah eta teh Quran teh mukjizat nu utama pikeun urang sadayana dugi ka ayeuna. Manehna teu sadar yen Al-Qur'an teh eta teh mukjizat saterasna. Ma amanat henteu baka ariman itu jama-jama kafir. Qablahum sarua seperti mamehna marehna baheula. Min qaryatin tina sabaraha pirang-pirang lemur, pirang-pirang negara ahlakna tos dihancurkeun ku kami saur Allah kana eta negeri. Tapi ayeuna mah henteu saatosna Kangjeng Rasul lahir mah teu aya penghancuran Allah anu dadakan ditangguhkeun diulur sabab aya rahmat Allah ka Kangjeng Rasul jeung ka umatna. Afahum yu'minun, nah maranehanana nu teh heula ariman henteu tetep teu ariman. Geus dihancurkeun geus kitu kieu ge. Ayeuna ge sami jama-jama enak bulan puasa garodin muka warung nangtang we terus henteu aya kasieun malahan mah disangkana mah dunya teh bakal saumur-umur. Saterasna. Wa ma arsalna jeung teu ngutus kami saur Allah qablaka samemeh anjeun Muhammad teu ngutus naon illa rijalan kajaba hiji lalaki rijal teh. Jadi teu pernah Allah ngutus perempuan, nabi perempuan atawa banci teu pernah. Lalaki anu diutus ku Allah eta teh lalaki oge pilihan janten rijalan anu mukhtaro anu pilihan nuhi anu diwahyukeun ku kami ilaihim ka itu para rasul nyaeta ngalangkungan para ikat Jibril. Fas'alu mangka sok taranyakeun ku anjeun kabeh ahla zikri ka ahli dzikir atawa ahli ilmu ing kuntum la ta'lamun lamun anjeun bener-bener la ta'lamun teu apal kana eta perkara. Jadi upami nanyakeun teh kedah ku ka ahli ilmu. Ulah nanyakeun ka anu sanes ilmu, nah ahli zikri teh. Nanyakeun agama ka ajengan, nanyakeun tentang motor ka bengkel, ulah nanyakeun tentang mobil tapi ka tukang kayu, teu nyambung kedah ka ahli zikri ka anu gaduh ilmu tentang hal eta saterasna. Wa ma ja'alnahum jeung teu nurunkeun kami jeung teu ngajadikeun kami hum ka itu para rasul jasadan kana jasad anu berbeda. Jasad anu istimewa sami we rasul ge diciwit nyeri
lapar hoyong tuang sami lempang di pasar ngan eta mah laki-laki pilihan Rasul mah. Sarang tu barang tuang nage teu jiga urang teu sahabak-habak duwe ka wareg sok eureun memeh wareg Kangjeng Rasul mah. La yakuluna la teu beda Kangjeng Rasul para nabi anu sadayana 1.224.000 urang eta para nabi sadayana ge yakuluna barang tuang to aman kana dahareun sami jeung urang para nabi ge wa makanu jeung henteu kanu bukti yen eta para rasul khalidina kekal langgeng saumur-umur sami maot jiga urang sami pindah alam ka alam akhirat sami sareng urang ngan bentena ari Kangjeng Nabi jeung Rasul mah pilihan Allah kanggo janten Rasul jeung Nabi. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna janten ieu dinten Kamis insyaallah. Patepang di anjing dinten Jumaah dina waktos sareng gelombang nu sami. Jazakallahu khairan katsiran. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.